matak deknya di lemur tanah loba kasusah mikiran kasusah homo hari eueuh na beuh mah di masjid de cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahanna adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelep ke hees aing hudang-hudang poe aing juga aing magrib padahal teh hujaneun yo cetrek kana pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu Akbar Allahu Akbar aing ret kena jam ding-ding kena 4:30 atuh pogo nu ngabuburit teh buka kabeh ngerepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 6:30 teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak yo karela waing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apan ceuk keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat bro aing katipu sia ada jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha dideuleuna sia teh ai heueuh cenah teu sadar eta lolong
cerita nanti kampung teh udah di gunung cicing gitu ini teh ngarayap panai di kampung mau jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung kaki lemur tekarasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur nyiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora ieu muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kada tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok kitu tah melengkung panain nu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug tidak agor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik cek lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beunta baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah geuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nu bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke dosa urang mah angsron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang ngangsro deui kitu eueuh naon pan jokleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we ikannya wah kolot teuing anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja euy aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung
gengsi cenah lamun teteler teh Itu. nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu petak kadea jauhkeun nu kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba Baroji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepe make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we wah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak komandan Bapak Dalanud basa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang
nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe teh tos neda pada ngiringan atuh tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar karena hayam parabat aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggalin di mastaka domba tuh kitu kana domba karena domba mah sirah banyak kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar nak domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu pangenangan geuna tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas angkat tincak sakitu kenal berebetan pakai ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu di sada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh di kenangan goblok hah bieu teh di kenangan oh ayeuna bade sok sok genaheun bisa eta kenang itu alah eta sinena kata-katana hade euy anu pasar alah hebat tukang kenang di mana euy di mana nya ai kenang jempe sia mah pajar di sada pajarkeun teh sine cenah hahleuang anak geuna pugu sine keur ngahuap hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan alah kakenangan aing ge nya kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wanyaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kenang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cama aduh
Udang mana tadi kenang deh? Nah, dah tadi kenangan mana yang bingi gade? Hah? Mana tadi kenangan bingi gade? Kudu siapa ramai deh? Bu, nepi kabudeg gitu dibiarkan ku serangan. Diuk siapa belakang? Hah? Diuk! Saha nu maot? Ye. Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya, teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tok dicengceuri kanu maot. Da meureun geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalabeuki parna aje gaduh. Karunya euy dulureun euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tok dicengceurikeun ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Sawiya sajugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman. Antep tak si goblok. Cuman bisa. Sok atuh kanya. Sok akan tenggelan tak cuman. Ayo maju. Tah murid aing heula lanan. Eleh muridna tah guruna. Si beruk sia. Si samangka. Ayo cekena. Ajar banyak ya. Nah, saya jauh datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy tuh. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna Ca. Ya, ngaran Cidewek mah halus wae. Euy. Ngalatenget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jekai jawa kasih beureum
ngalasai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon orang Minang beda si anjing teh rame gitu saja ngai goblok waduh ngetrek kain wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing li mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek nete liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya pegang ada anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we desakap we itu we waduh iya labu ya meni atoh alah ngunaheun gitu eta seuri wen nyesal si goblok wen anjing jadi euy tetulus seurina tetulus da nyeri anjing alah we tah tersat tuh jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener apa itu kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun teh kapal terbang bisa teh oh ya henteu ya syukur ya mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy bade matalian lain hayang gede dengkeun heula tuh dongengna prosesna dengkeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lagi ngagedean pae haji kejadian ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh sapruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek kepancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun ambek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patus si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian wah mau ambek ini sok maneheun walila aing mah
ada teh cinekeun naon banyak reka aja lain dongol kabina teh sia kapancing ama di siapa kitu ah goblok ieu mah banyak reka lain dongol tok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawa berem sia teh tulu disiksik dipakai sabara tulu dihakan baik ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung manehun bari hayang ngambek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah ya Hah? Naon aya akang? aya aplikasi rieun euy Naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya? boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru karek maraban meureun buru ka jabar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nyaku kan kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun daekeun pasti heeh jeung eueuh jodoh mending kawinkeun ya budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesapanyakit ai biasana mah nguap peuting teh ngik 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 tah ieu mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut tah bapakna ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke pantau pantau teh kebeneran deh lain ku pantau kureregan ku baligo urut urut baheula dua ere dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning nya itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na budak katempo bapana noong kok cileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salembu datang marupana sirine cocok na asa kabukakeun
Saya RW para raih kan. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut. Alah ampun euy. Karunya mau balik ti Arab. Nah, awak karunya kan balik ti Arab ya kan. Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. Oh, kon jadi supir. Lalaki imah jadi TKI. TKI. Mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan ontak itu. Balik ka lemur. Oh, eta mah pamajikanana sono urang. Nya atuh. Boga duit ongko. Do duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Tius. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat nih ah. Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cinggal lutra eta bangsat leuwaseun. Ka mana aing lumpat ye. Sieun ka Parego. Kabeneran teh. Para na teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Aing nu boga imah lain hees na sono balik ti Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah catur ya kan. Oh, cangkang jajamu babalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono mun ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat mereka teh ngedekul kene we. Ya, da isu ke adan deui. Itu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, Amwing. sayangku, my honey, darling. Tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur. Kumaha kan? Bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha. Bari kabur bari ngomong kieu, da dumeh tadi ngedenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsat ti luhur. Bari nembrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak kitu. Wah, lompat mapai galeng. Aing geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh Kang. Kenapa kesal ngadenge kitu? Aduh ampun. Hayang seungit make. Lain rupa-rupa dongeng ngaran. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Jamnya kana feri. di Bangkahuni geuning ka Merak. Kamera. Numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat. Ada balik. Aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuwuh. Kumaha? Tulung. Bapak. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh. Heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut. Ya heueuh. Heuh nu wani. Wah, gegejeret eta awewe.
no datang mah aki-aki kumakan cukup jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumakan teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng benang eta tambang teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dipedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atau Allah pan urang lamun dipuji teh atoh ya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup Aki batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalabaud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. ciri lain agama Islam teh Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam mantap teh malah Islam Oh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. biasa di dalam penglah benar teh Nya. Nyaho Islam ai maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga sanaya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. bolot Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belegong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah
ulang ke agama sia nu budeg bolot bolot hisna imane komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag sasi siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jate aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngerti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja lain tatakolan nah diuk sia diuk geus dia ngomong jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber kabeh bener leuwih bejaan kayak gitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu na bawa nyamuk atuh jadi apa na bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol lah aing teh nyamuk percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa di lempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy oh di nararaga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing sari nyebut Sarman eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit ka hiji teh kadu ka hiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam duh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta
kasauran nuhun ditampi ya karena naon rupiah pembagai nanging hapunten pun mang teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikersal naon ieu teu reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres paratos uningajeun mang madorna parantos terus jadi tak kasohor mang yang kedacan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewena teh awewena mana acan nu pindah tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu muktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet
internet di mana kawitna eta teh di Tanjung Sari kapungkur mah disebut teh Cilemu eta mah arnet atau nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras dai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug caca ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja gitu ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan para tuang putra nyai nen cenah nen tuh ya kadieu anak ki datan nerat tangan demam datan nerat tangan demam hewa pagulingan rana denera Kang Sabya Prabta ngahaturkeun semah maktos ama cilaka aing ye cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai kira mau naikeun anu teh mana aja teh nah kabeda-beda teh ngasuat teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge mau naikeun oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki tu bebeng mah tong bol maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mangge tak kitu sanes bade ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonnya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabeda-beda teuing aing jadi wayahna nyai can teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Ridho mangga bujeng hingga di enjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh mah ai aswa tawang kumaha cai ge ceuk aing oge sia kablok ai kabina-bina teh sia dook aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai
penasaran Imalan jadi kumaha tuh meureun batal jadi nasib demi kaki kan bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti ieu atuh kitu meureun teu ditarima nyai meningkat Citarum teu teuingeun dek ngaramet teh we di Pajapo gitu gini gawe wirang kolos ya teh aswatama nepi ka kitu hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul bisa nyalendorkeun tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ke bapana ampe ke ku sia ke nya nah kawin minat teuing bope kumaha ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya mas kawin nang tidak atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia suatama nu ampun da keukuh wae teh kulan aswatama teh bari ngalamar nanging nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh heureui bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi mah nen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah leres ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen galetuk bapak pupus bari jeung hirup heurepakeun pungsat bahan di indung bapak teh dia keueuh ragap teh aya teh ieu keueuh ragap teh aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen kecek manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut bisa jadi mobilna spionan balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong tepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan
nya untung tuh saya kaya pun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah eta ieu atuh eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Kumayeuna teh. Tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh. Marogana. Paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae. Nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah Ulah. keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudnya mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna Aya wae. Kumaha talalakon di Arabia teh? boga dulungan teh guru SD Kasetna. garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah Ngahaja jeung anoleka. rarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh dari itu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar Beri anoleka. aya eta teh kotor dadakan bibi tuku bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep Sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkatnya. meureun kabita nempo ping-ping bibi Olo. Beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku. bibi dipangku dibawa ke tempat tidur Olo. bari surupna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok Jempe. dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget Lain mun urang enggak tulu ngajerit. nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh Wono wawu ngajerit. ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh Paingan. ceuk bibi oge heuh Isukna kalah nawaran Tuh. deui. isukna ditawaran deui ku bibi teh Ada merkosa deui. Apa kurang cingiri. Monggo pamerena gede teman-teman. berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng Sarua jeung si Dedi Agil. marukana naha Naon bibi? jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh Kuat keremet. awas make helm godeg teh ka dieu tah Tuh. Kaplok. bobogaanana wah Sugema si Benyang. spektakuler Sama si Benyang we nyakitin apanya. jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab Gerakan kumaha? anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo Krecek marmok. bangkong sapintrong Krecek marmok. lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah Gerenyem di leumpih. marukana Jehe. gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menyenaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman Pengalaman nu ka. nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang Hayang senang. hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur
Sabibiun silaka doraka na bibi madanga doa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya polos pisan di sini disebut oke bibi mah sampah masyarakat ya ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek pasar tuh teh eueuh nu nanya tak kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nyakit itu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oke gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat mimiti diperkosa teh ku eta sama sok di beja-beja aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh kana laki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng hade neng keuneh ku bibi silaka dorakana mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah sing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marugana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi mak neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat syukur yang anakin jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan
ngenaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunia teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya antenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal pas nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha teu rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aya ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapat eta si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok rarawat teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah teh gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing cek si lain
ama anu goreng karena gajah gadingan mau belangna digadingkeun amal hade karena gajah mau geus era sia era ke si api oman era eta kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan gitu mangna bisa riung kumpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh ulah diperingati nya diperingati unggah tahun geura aya unggah poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kedudukan perebut pangkat perebut jabatan oh silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku siniri kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngaman tuluy dikejar jarjibel aya nama pejabat heula tuluy diobang kaituna teh geus gara roblok ge bener Pak iya nangapet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga
awet atuh saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan nya eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral tapi anu pupuhna teu bermoral ai pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila teding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug iya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener amanan alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha areng ku dedengean dek nyalahkeun saha nya bongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh oke ka bang ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema ai nu ngaruksak jelema ai nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup pararohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heunya teh ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh nya ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengkeun sia jadi dagor ke bae solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu jing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we
kenyataan mana papisah sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna lepas tina sabeungkeutan da kahancuran ka itu ge nya jadi jalan keluar nanti urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha aja jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh kosli aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener cek ilmiah aya bener cek falsafah aya bener cek umum dengekeun sia aya bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ti wetan yakin leres ceuk saha nya umum ge nyarita atuh bijilna ti wetan tah ceuk ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha kitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah orang tepan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ku rarasaan ieu euy nah atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta beli jauh-jauh nata ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran magrasok karena gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti
dari teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutak barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh mata panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginung-nginung minum mah ge nurutan orang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode kadeuleu geus ka barat-baratanya muing ini malah lesit hujan teu sangka ada wala bapak aing profesor teh bicarana akademis euy urang teu kapikirnya ka wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang punggung negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah
yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh da yeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh oh main keleci bubuyan galah gatrik sonah Oray-orayan. sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang we disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual Gamelan di kilo. gamelan di kilo Oh, seri. tawang sul deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak Artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak kitu ya bener. numawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu Kegaduhan ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana silih-silaing anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana silaing geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku silaing moal amak da urusan silaing aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade ka ansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanuan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres
gitunya nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadenya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak gitunya